Ji, Bray, iya. naon? Di Lebak anu kawin lari saji. Mannya, Bray? Aslina. Serius? Mana tak apal orang Lebak. Teuing orang mata apa? Jeung asa moal aya, Bray, anu kawin lari mah. Hei, aya seteh kemari. Didinya nempo. Orang kan jadi saksi, Ji. Serius, Bray, orang teu heureuy ieu teu heureuy. Saha nu heureuy atuh serius. Ih, si heureuy asa moal mungkin, Bray, anu kawin lari. Lah itu. Nah, moal mungkin sih teh. Asa can pernah ningali urang mah. Tetangga mana anjir? Teu apal, Bray. Urang nanyanya emang didinya nempo. Iya kan orang jadi saksi cek orang Ji. Ih, emang teu capek, Bray. Nah, bet capek maneh mah. Nyentuh kur diukungkul urang mah. Astagfirullahaladzim, Bray. Euy, Anjing asa teu asup kana akal. itu nah tak supana akal. Tapi lebena daekeun, Bray. Ngadaekeun atuh. Sama tak kitu ge. Kiraku teu percaya urang mah, Bray. Ih, mana kamari pisan, Ji? Kamari pisan ya dengekeun kamari pisan. Nya eta teh gara-garana kolotna teu setujueun. Oh, teu direstuan ku kolot. Jadi kawin lari, Ji. Tapi da mun urang misalkeun bobogohan gitunya teu disetujuan ku kolotna asa moal mungkin urang mah kawin lari. Berarti maneh mah tidak gentleman, tidak bertanggung jawab. Lain ku masalah teu gentleman teu tanggung jawabna, Bray, atuh udah capek, Bray. Bet capek tinggal diukungkul. Lain ku masalah diukna eta kawin lari. Berarti mun misalkan ijab kabul teh bari larinya. Si anu uyuhan lebena ge daekeun lari. Saya ngomong jeung kardus mah Kawin lari teh sebutan nama.